Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Jumaah kaping genep Maret 2002 masih dina suratul Al-Anbiya ayat ke-8. Mugia insyaallah Jumat ieu Jumat anu barokah. Mangga urang teraskeun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa tuluy sodaknahum, kami tepati janji kami, humul wa'da ka itu jalma-jalma kana perjanjian anu ditepati. Nyata penduduk Mekah dijantankeun umat Islam eta janji Allah sadayana teu aya nu kafir saurang-urang acan di kota Mekah. Sanajan umat kafir ge teu kengeng lebet ka kota Mekah mah dihalangan di jalan. Saterasna fa'azainahu, mangka kami nyalamatkeun saur Allahum ka itu penduduk Mekah waktu sarita. Man nasya'u ka saha jalma anu dikersahkeun ku Allah. Aya nu diminasakeun, aya nu disalametkeun. Wa ahlakna, jeung kami binasakeun saur Allah ka jalma-jalma penduduk Mekah anu tipayun, anu ngabangkang, anu musyrik jeung anu dolim, musrifina kulantaran eta jalma disababkeun jalma-jalma musrifina melampaui batas seperti Abu Jahal, Abu Lahab jeung sadayana dibinasakeun. Sesana mah janten umat muslim sadayana. Saterasna laqad anzalna, sanyana nyata anzalna kami geus nurunkeun saur Allah ilaikum ka anjeun kabeh kitaban kana kitab suci, tegasna kitab suci Al-Qur'an anu diturunkeun ngalangkungan malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pihi bari eta dina kitab suci Al-Qur'an teh dikruhum aya di lebetna teh peringatan kanggo anjeun, pelajaran kanggo anjeun, sejarah kanggo anjeun, hukum-hukum jeung sajabana eta dzikrukum. Afala ta'qilun, naha anjeun teu ngagunakeun akal pikeun nyerna Al-Qur'an, ngahapalkeun Al-Qur'an, tahfidz Qur'an jeung memahami eusina Qur'an. Naha digunakeun ta'qilun akal anjeun. Saterasna sapalih dieu. Mudah-mudahan urang sadayana kalebet jami-jami anu ngagunakeun akal pikeun nyerna atawa memahami Al-Qur'an. Saterasna wa kam qasomna, jeung sabaraha negeri anu diuksum bilah ku kami, dihancurkeun ku kami saur Allah, min qaryatin ti pirang-pirang negeri, kanat bukti baheula itu jalma-jalma anu dihancurkeun ku Allah zalimatan eta jalma-jalma anu dolim ka dirina sorangan. Wa angsana, jeung ditumbuhkeun ku kami saur Allah ba'daha saatosna dihancurkeun itu negeri-negeri anu zalim, kauman ku kaum-kaum akhirin anu akhir anu sejen. Jadi digentos ku kaum-kaum anu leuwih sae, anu leuwih tiasa dijadikeun jami-jami anu tunduk patuh kana aturan Allah, nyaeta agama Islam. Saterasna palamma mangka samangsa-mangsa ahasu ngarasakeun itu jalma-jalma baksana azab ti kami. Jadi kaum-kaum anu aya di negeri anu dibinasakeun, idza tiba-tiba hum itu jalma-jalma minha ti negerina yarkuzuna lalumpatan neangan kasalamatan anu kayaman anu ka mana-mana milarian perlindungan waktu sarita. Saur Allah la tarkudu, ulah lalumpatan anjeun, ulah kabur anjeun, warji'u baralik deui ka negeri anjeun, ila ma utriftum anu ku anjeun dijieun megah eta negeri, bari sombong bari teu emut kanu gaduhna, nyaeta ka Gusti Allah. Fihi dina eta perkara masakinikum ka tempat kediaman anjeun, la'alakum supaya anjeun tas'aluna ditanya ku kami tentang kenikmatan, tentang dosa, tentang naon bae. Qalu maranehna ngajawab,
Ya wailana, duh Gusti Pangeran abdi. Abdi tos cilaka ari kieu mah. Inna kunna sanyana ari abdi sadayana bukti dolimina kalebet jalma-jalma dolim. Tah ari nu geus bade sakarat mah kakara inget yen manehna teh dolim. Pamajalat mangka senantiasa selalu tilka itu jalma-jalma dakwahum mengeluh sabab geus kayaan rek sakarat mengeluh teu aya eureuna hatta sehingga ja'alnahum dijadikeun na ku kami hum ka manehanana hosidan seperti tatangkalan atau seperti pare anu tos dipanen. Jadi seperti buah-buahan yang sudah dipanen homidina henteu pernah tumbuh deui, henteu pernah hirup deui. Jadi penyesalan di yaumil akhirat mah hartosna teu aya hartina. Jadi penyesalan mah sebaik-baiknya penyesalan di dunia, di akhirat mah teu aya penyesalan. Homidina ditutup mati saumur-umur. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaat dinten ieu dinten Jumat insyaallah patebang di enjing dina waktos sareng gelombang anu sami. Jazakallahu khairan katsiran. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.